Sasabretan emak tetelap dituluikeun ngahapem sate. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi ke mini vlog ibu rumah tangga. Masih di edisi rumah emak ya besti. Sekitar jam 7 isuk-isuknya itu besti. Waktu napak pikpak wayah kieu mah besti. Rutinitas seperti biasa meresan rorompok dan dimulai dari meresan tengah imah. Sameme sasabret urang awas-awaskeun heula karpetna. Tempat ternyaman setelah imah kuring gitu besti. Tempat ternyaman anak perempuan. Ya tetap rumah orang tua. Betul kan besti? Walaupun aku udah jadi orang tua, aku tetap butuh sosok orang tua. Sehat-sehat emak apa? Hampura sim kuring can bisa mulang tarima. Masih kena ngehesikeun nu jadi inung bapak. Udah ini teh kenapa jadi melau gini? Geus ayeuna mah urang tuluykeun sasabret. Korsina ngahalangan deui teh urang pinahkeun heula ka Banyaran. Ieu anak-anakan deui. Lain mah geura ulin ngan hantam mah nyaho HP. Aratoh da barudak di dieu mah. Ari sakola teh sareubeung nyaho HP. Geus katensi nyari budak nu keur nyaho HP. Urang nuluykeun sasabret deui we besti. Sasabret mah urang tuluykeun kaluar. Da sasabret teh mungkul keun antepkeun ngepel lama bagian anak parawan. Geus beres sasabret teh urang balik ke imah. Bersih-bersih teuing engke ngadaras deui. Singkat caritanya besti, ieu teh dilanjutkeun deui pas buritna. Dituluykeun titilap rek dibantuan ku emak tadi nama ieu teh besti. Keun emah aku abi carape mama balik ti kebon. Heueuh guay atuh cenah. Tuh deui ieu datang si Beunceuk. Geus pasti dek ngacak-ngacak deui. Kuring ditilepan ku si Beunceuk diaut-aut deui. Dasar si pengganggu. Urang pindah ka belah dieu teh tilepna. Sugan moal diganggu ku si Beunceuk. Ieu di anak manusia teh lain bantuan mah titilep kadon ngalalajoanan. Teu deui. Nanaonan cenah. Iklan heula cenah pajarkeun teh yang asup YouTube. Heueuh ke diasupkeun kana YouTube besti. Anak-anak manusia ieu teh sebenarnya mah keur ngaronyok satu anak manusia ngasaan 100 tusuk mah. Naon 100 tusuk ketang da lain si Mbak Kunti. Sakitu nya besti. Bye.